Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Matepang deui sareng abdi Adit Jeung Abdi Ivan di program Rencang-Rencang Channel. dina dinten ieu abdi bade ngabahas kejadian kecelakaan motor nu geus lami. Tapi kecelakaan ieu kaalaman ku babaturan abdi sorangan. Kecelakaan bisa lumangsung sabab kesalahan seseorang atau bisa oge dina kesalahan batur. Tapi ai masalah ieu sabab jalma anu make motor. Kecelakaan mangrupa ditubruk mobil Pajero. Kabarna anu katubruk bade eueuh ka bumi sareng rerencanganna. Tadina nyalip mobil ka belah katuhu tapi teu tewa di belah katuhu. Hareup aya mobil anu berlawanan arah, akhirna ditabrak nepi mental jeung luka anu cukup parah. Salain ti luka-luka, motorna rusak serta LCD tina laptop rerencanana anu diboceng oge rusak. Mengapa kamu bisa tertabrak? Saya tertabrak ketika ingin menyalip sebuah mobil Brio. Bagaimana kejadiannya bisa kamu tertabrak mobil? Jadi sebelum saya menyalip mobil Brio, ada mobil Pajero yang sedang kencang di belakang saya, sehingga sang Pajero tidak bisa berhenti dengan tepat waktu. Di mana kejadiannya? Di Antapani di depan Indomaret. Kapan kejadiannya? Pada April kisaran tanggal 10 sampai 15 tahun 2023. Apa yang kamu rasakan setelah ditabrak? Saya merasa tersakiti karena motor saya sudah sedikit hancur. Dengan siapa kamu tertabrak? Saya tertabrak dengan memuncak Rafael. Terima kasih Pak Ruben. Sakitu wae anu bisa arang dugikeun Matepang deui sareng abdi Adit jeung Abdi Ivan dina acara redaksi Rencang-Rencang Channel. nu tayang di jam 8.00 WIB. Terima kasih.